lompatnya itu 12 selamat. Ngerti apes maneh apes wae mah hodat aing mah kunjung maneh ngabur balik ah. Udah mau benar. Selamat datang di episode 5. Selamat menyaksikan. Bangor kamana? Ti isuk aing teu manggihan teh jelema aing ringrang keur mati jalan euy. Sangawa CS aing jijina eta. Mungkin aing sia-sia kenal, sia-sia lama. Wae kawana wae. Maneh kemana wae? Mah aing ti isuk teh jangan maneh. Ulin yuk ah. Kemana? Jangan di lumar wae mah ngopi omongeun nih. Ini uang holiday ta gitu aya tempat wisata nu indahkeun. Pinahnya. Pinah merah sabaraha? Ah, murah goceng cenah. Bahaya teh kumaha? Heeh, hayu. Mau wae mah. Ah ribet lah kudu loba duit Oh, ini mana aja ketulah. Aing soalnya suka nih titiang ku Mang Pepe. Bukan mah cinggaya isukan setelana, Bro. Ayo mantap lah. Lain jang itu lintai karena motor apa lempang. Tapi aku rek ngoronang mah tuh. Ngal ieu pas. Pas meureun ieu aya ieu. Gaskeun selek. Usaha we lah. Terus nu bisa di mana itu? Urang mah. Awas mana kok tadi? Mana? Ih, masa lieur. Ini bela masa di bensinan dah nih. Ngobrol teh arit eueuh jukut kieu nih ngobrol teh maha geusnya leutik nih goblok motor aing kahan lain aing teh keur loba duit ya teh kumaha ieu tuh Naon sih bangun jeung kieu kemarin itu gimana? urang ya tutupkeun ya mumpung loba duit aing ya bro. Kan motor we jebrau dari mesin teh. Kan namanya gaya meureun ulin teh jang. Ceuk-ceuk pisan. Nah, sini cedan. Tangkura kayak gitu kredit teh 40 tahun itu karek lunas kamari mah ku beas itu. Mana mah dari siapa yang simpul. Aya naon itu aya naon mogok motor aing teh motor alus-alus gitu mogok paraku aing mah mati berat ka ieu ngabadega awakna badag ting mati teh siga nama semua motor hari gitu teh nya kalau gitu-gitu eta mah didorong atuh motor aing Mana tuh bantuan tuh ngajit aku aja mana yang Selah. mana salahanana kehet kita rem kehet 200 itu motor mahal meureun ieu maneh teu ngarti. Bego ya mah. Nah, Tolol atuh maneh mah indah tadi mana ke nu boga motor tuh bisa ngurungkeun. ade maneh huruf Ah, nu beda aing mah bisaan mah. kan gaskeun tong. tongkaraning lalaunan jauh hayu Lawan dia. aduh tidak berat kan we rem poho aing poho di rem Oh, guys. Alhamdulillah bisa holiday oge itu genah ieu pikiran. Kadu nu batur kejadian dan Alah si dia mah. di mana tadi sabaraha mana Oh, deh tapi euy tempat nama euy. mana tuh hayu bener ya mah pemandangan teh sangat indah sekali Tinggalnya pada kemana si teh lagi arewas teh.
Ayo motorna aya. Jangan bro, jangan. Mana ieu mana badak kieu. Mana ka ditu tuh, ka ditu sigana mah. Jika motor Semoga Gusti Agung rontok yang gimana rontok ya. Mau kasep yang gimana rontoknya. Aduh, kadia dah raya. Meh marah rontok kadela dieu. sia-sia ai uling ka dedenya. Bener. Bener. Ieu naon para kucing apa kanan kucing gitu? Hah? Bener. Lele ada banyak mah. Ieu naon ieu yang nyepahnya ini urang sok nyepah ieu. Tah mun ieu mah gurame beja mah. Betawak meureun ah. Wah, ieu lampu naon ieu teh jang dangdutan yang biar tancep ya. Biasa nih garanti ya. Ieu bisa ditekan deden tekan. Cinggal ah nyeri bujur ya. Perjalanan jauh pan tadi mogok ya. Oh, enggak tahu. Sebenarnya orang ngomong ke mana kemari rumah aman enggak? Kat sana Kamari mah aman dan pas mangkuk. Pas kamari mangkuk ada geseng-geseng kena tiang listrik. apa soalnya mana Lain mana lain kamar nulungan dan balik dia tuh. iya we lah. Entah hampura orang lain mah terakhir jebur mah hayang naon juga warung tuh. Warung Mang Eman tuh itu tuh. Yang naon we? Hayang kasar. Itu dulu sih dia. Tadi gue juga orang minta hampura ka mana kamari pan mana beunang urang teu beunang ge enak urang terakhir mana kejadian cilok ya rasanya. Itu rek mah. Yang mana tuh duluan dulu? Ah, kudu jeung urang we sempo sigi kangut budak wae mana mah. Nanang. Berarti Capek aing gawe teh. Ulah karela we. Buat sangkali cina. Biasa meureun, itu pamahan. Ya. Tuh, dibra meureun nya. Ku bisa juga lele sih. Ya, Bro. Jairan kok aing sih. gimana dulu? Rek di lemur di murah batur kok aing saha we emang sama. Wadag tinggal Jadi film ada. Aduh genah. Wah. Mang itu mang. Mang. Ayo nyebut kita nyebut. Abangnya mah. Mang ayo teh. Umpatnya pembunuhan tarik-tarik teuing. Ayo naon? Sawana Naon di mangan aya? Sare di ditu urang teh. Terus kumaha? Dijaya kieu tah bagus. Mana jelema euna? Teuing tuh. Orang jelema sabaraha orang? Dua. Anu ngabedegah jilin badak awakna badega. Hideung. Karena hijinya. Pokoknya Reping tah mah. kan teh ngagawean si eta tuh bener di jailan. Rateangan babarengan aya nomor rateangan. Babarengan. Udah. Salah. Udah hese nanya. Balik jadi we ka dieu, mau kayak mana keuni? Di mana? Di urang di jalan teh. Tadi teh di dieu nya ceritanya. Keur kieu tah ieu tah. Keur kieu teh sare kieu urang teh. Di mah tuh? Ah, itu urang teangan aya nomor babarengan kudu mah. Ka itu lompatan teh. Orang jalan aja. Buat tadi dua teh dua. Mait. Apangi euy mana suara ka tanggal euy. Suara itu kan. Kasalain euy.
Orang apa coba? Saya mah kieu. Dari dadan hayam deh, lain daripada jalan mata beunang. Ayo selang. Motorna urang besan heuh. Ieu nya motorna teh ieu. Di mana? Ada dia motor gede. Supaya teu bisa balik. Jadi lembur teh aman nu garing mah, Pak. Kurang kepesan we pokona. Sekarang bisa balik. Nah, Can geus ieu tempat teh. Ambil supaya didorong balik kalau lagi. kalau ini tutupna di jalan. Balik Orang balik balik lah. dulu atuh. Jadi aku mah meureun. Di sorangan mah. Ayo balik pindah negara dulu lah. Motor aing lagi belah dieu. Kali mana bukan? Siapa dia nyebut teh aduh. Pas maling cengek wae bukan mau balik mau bener ini mah. Ulah balik kan. Si gampangnya bukan balik buru-buru. Hayu. Wah, si gampangnya masuk. Hey. Ya bukan separuh dari kita. Tadi mau jatah. Oke, balik ke dorong. Uang kita kan kena elok naik, bener dorong. Ah, siapa nih bilang semua motor mahal teh berat. Berat teh buru-buru. Tinggali dah. Aya ieu resiko nih. Berat tambahan maneh. Maneh ge ngagubung motor jebrok atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo wargi-wargi Cianjur seluruh dunia sa Indonesia. Abdi teh nuju aya di mana? Hayu. Itu barudak. Tempatna kumaha Jang? Enak. Mantap. Pokoknya mah gini. Pokona numpang genah. Nu A-na Masalah harga makan pangan kopi alias stick mbe naon? Hargina marirah teh? Mirah pisan. Terjangkau, teu ngarungkatkeun. Teu ngatedaskeun, teu cingkocak kana naon oge. pokona mah sakitu we ti pusat mah teu nuhun. Pokona mah di haturan linggih Jalan raya bade ka Gunung Padang. Gunung Padang, Jalan Tambak Baya, Mengkol weda aya pulangna hayu. Loba poe kadinya gitu. Ayo ke mana? Beres. Parkir siapa mer parkir? Goceng. Gratis. Masukna sabaraha? Goceng. Goceng bayi teu ngaruksakana dompet meureunnya baraya. Aman. Pokoknya mah Pokona mah di aturan linggih ka dieu ka Cianjur atuh gaduh naon atuh wisata mah harade sadayana gitu. Contohna ieu. Contohnya ieu daerah Cianjur lembur abdi sorangan gitu. tuh geningan dari itu. Baraya tuh. Bengkolkeun. Barantap ieu. Anginna menikah genah. Belokan baraya belokan. Ke sisi pemandanganna. Tuh tinggal itu. Pemandangan apa pemandangan tuh? Pokoknya mah sampai jumpa di episode selanjutnya.